Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur, sumangga urang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalayan rahmat sareng magfiratina, urang tiasa riung mungpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Tepangkeun wastapun tegaran ti Kasri Ramadhani ti kelas 11 MIPA 8 nu janten panumbu catur. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kepramukaan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeun ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, parantos katingal ku urang, dina waktos-waktos ayeuna, kualitas atikan kepramukaan di urang ngalaman kamunduran. Tos tangtos deui dina kalangan siswa SMA. Seueur pisan kabeungberat anu karandapan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salami ieu teh, para siswa mung ngadeheuskeun pramuka teh teori hungkul. Padahal, pramuka teh langkung lebet ka sistem bermain sambil belajar. Hadirin hormaten sim kuring, pangajaran kapramukaan teh saleresna mah pikareseupeun. Margi tiasa ngipuk sikep jeung karep siswa nu alus, naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kepramukaan di kalangan siswa teh. Ieu patarosan tangtos baris tiasa kawaler dina ieu riungan. Wireh dina waktos ayeuna Ibu Epi Sri Rahayu parantos nedunan panggulun panitia. Hadirin, kanggo urang mah Ibu Epi Sri Rahayu MPD teh tangtos moal birek deui. Anjeunna teh pembina pramuka di SMA Negeri 1 Majalengka. Kanggo anjeunna tangtos widang kapramukaan mah janten tuangan sadidinten. Naming supados langkung uninga, saha ari Ibu Epi Sri Rahayu teh? Sim kuring baris ngadugikeun riwayat hidup anjeunna. Henteu seueur waktos anu disoyogikeun kanggo jejer babasan. Kirang langkung 60 menit, teras ditambihan deui 30 menit kanggo bilih aya patarosan. Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ka Ibu Epi Sri Rahayu kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hadirin, padaran ti Ibu Epi Sri Rahayu teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui. Bilih aya di antawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidanganana, mangga dihaturanan. Haturanana teh anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawitan ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina tujul ieu kagiatan. Mangga. Hatur nuhun, kirang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang ti Nadia Amira Fatin kelas 11 MIPA 8. Kanggo patarosanana, mangga ka Ibu Epi Sri Rahayu dihaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengse. Kapihatur padaran ti Ibu Epi Sri Rahayu. Tina sadaya anu parantos didugikeun ku anjeun, tangtu urang tiasa nyindekeun yen saleresna mah ngarojatkeun kepramukaan teh gampil. Pami urang terang cara-carana. Akhirna ieu acara teh tikawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara, sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bila aya cariosan sim kuring anu henteu merenah. Kena ku paripaos bibir teu diwengku latah, tetulangan. Bibir kena ku jalir latah, kena ku salah. Mun sakitu pihatur wabillahi taufiq